Dipasang ade malah rekati ngana sae Pak Haji Ade Sahrudin Jalitri anu bager sababeukeur ngabeben gawi soca dalam katina mama haja herati nu ngagaduhana warung saraba aya gagogot sareng ka mama Pak Haji Ade Sahrudin Jalitri anu bager katresna asinopah Mangoros purun Pak Haji Ade Sahrudin Jalitri hiji ciri keur nonton Mama Haja Herati nu ngagaduhana bareng saraba aya kagogeut sareng mama Pak Haji Ade Sahrudin Jalitri anu bager katresna asinupah Mama Haja Herati nu ngagaduhan warung sarba aya kembang ros beureum Pak Haji Ade Sahrudin Jalitri hiji ciri keur nonton Mama Haja Herati nu ngagaduhan warung sarba aya gageut asinopah Pak Haji Ade Jalitri anu bager katresna asinopah kumang ros beureum Pak Haji Ade Sahrudin Jalitri anu bager sareng Mama Haja Herati nu ngagaduhan warung saraba aya hiji ciri keur nonton deh kagogeut sareng ka Mama Haja nami nyileung sorangan kaum jaya bager-bager Mama Haja nami nyileung sorangan kaum jaya sasarengan Mama Haja nami nyileung sorangan kaum jaya no majeng seni kagungan abang bona kaum jaya di sarangan Mama Ati anu bager kasenian tuturungan Pak Haji Ade Sesepuh Bandasari di sarangan Mama Haja sanati unesikan Teluk Jambe no majeng seni Bapak Lurah Uji Diana Kades Teluk Jambe daun api alana Mandiri Jaya Federal
Haji Ade Sahrudin Jalitri anu bageur milik abdi Mama Hajah Herati anu ngagaduhan warung serba aya bakda dengan diharaya Bapak Haji Ade Sahrudin Jalitri bakda dengan diharaya Goma sulit Bapak jana minyelang sarang anak kaum jaya Goma sulit Abang bonang kaum jaya sulit temangan oyong di sarang anak mama atih anu bagus sulit Bapak Haji Ade kasepuhan apa nasari di sana memaja sanati onasika teluk jambe Bapak Lora Uji Diana Kades teluk jambe di belat kuno saurang api alana mandiri jaya pede rampe pasar Johan di belat kuno saurang Cira di sada di peti ciang ke tidang Pak Haji Ade Sahrudin Jalitri anu bageur pikir ngait barang penting palang siang kawirangan Mama Hajah Herati nu ngagaduhan warung serba aya no balang